Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Hari Dewi sok wayaya wae nya. Nah, kumaha kitu Kang? Sanajan bener sinang bule masih kene aya renghapan-napasna. Tapi memehna geus teu walakaya kan. Entong boroni ngoneal hudang. Ngutrekeun curugna oge geus moal bisaheun Dewi. Leres pangarsa bener-bener dewa. Apaan ku dewek dicaritakeun. Sakumaha hebatna ilmu silat jeung kakuatan tenaga lapisan sinang bule. Tetep moal mampu ngungkulan kakuatan racun panglumpuh tulang. Nang bule, dengekeun ku si Laing. Sakedeung deui si Laing bakal di ruang kerepes dikuburkeun hirup-hirup deuleu. Si Rawing aki si Laing geus moal panggih deui jeung anu jadi incuna. Si Laing jadi tumbal di patempatan. Wayahna si Laing ku dewek dipercaya sadang bule. Ditipu muslihat sabab eta cara hiji-hijina pikeun ngungkulan si Laing. Hasok bawa ruang sinang bule teh dewa. Siap mangga parsa, siap mangga. Akhirna maneh ditumbal di patempatan sadang bule. Kangaranan maneh geus ajal binasa mah si Rawing aki si Laing bakal sedih jeung kanyanyerian. Bukan sorangan atuh dah. Budak keneh geus dicitah makalangan di dunia kajawaraan. Tarimakeun ku maneh kumaha rasana di ruang kerepes sareng bule. Sang dewa alas datar geus ngalengkah maju ngadeuketan ka lebahnang bule anu digolerkeun. Harita jadi kandag lengkahna dibarengan puka kaget anu lain dikieuna. Sabab nang bule harita ngadadak orejat hudang terus sengkat nangtung. Pangaruh amarahna anu muncak kajadikeun kakuatan puncak nang bule kaluar marengan parobahan kayaan dirina. Kakuatan puncak nang bule tetela mampu ngungkulan pangaruh kakuatan panglumpuh tulang. Kibuyut wajah datar jeung dewa-dewi alas datar. Pada ngalengkah mundur ka tukang sabab kaget dan ningali kayaan parobahan diri nang bule sarta dina kayaan teu sakara-kara. Nang bule dina karakterna aki buana ireng da puguh keur muncak amarahna. Harita nyarita ditujukeun ka kibuyut wajah datar anu masih keneh ngemuka kaget. Maneh memang jahat jeung licik wajah datar, koplo kurang ajar. Batu dedemit. Kurang ajar sia. Maraneh tiluan hayang ngaruang kerepes aing.
maneh tiluan anu bakal digebruskeun ku aing kana jolombang anjir. Malokan aing teu ngadenge naon diobrolkeun ku maneh tiluan sang koprok. Kurang ajar, sedan. Kurang ajar maneh geus medaya aing sia wajah datar. Mangkaluk maneh tiluan geus moal diberi ampun ku aing mah. Tong neuleuh keneh, tong neuleuh aing bebenyet keneh sakurang ajar. Ku aing ku dipojaran mangkaluk kawas malaneh tiluan mah sia. Kurang ajar kalakuan teh, teu boga prikamanusiaan pisan sia teh. Ki buyut wajah datar sanajan masih keneh ngarasa kaget. Tapi manehna sadar kayaan nang bule anu geus robah kayaan dirina. Sarta bakal ngagunakeun kakuatan puncakna jelas mangrupa ancaman anu teu bisa dianggap enteng. Daek teu daek kudu disinghareupan. Ki buyut wajah datar mere isarah ka Dewa Dewi alas datar. Pikeun maju babarengan ngahurup ka nang bule. Kituna teh lantaran boga pamikiran ku cara dihurup kituluan, tangtu nang bule bakal bisa diungkulan ajen pangartina. Dewa Dewi alas datar maresat pedangna. Sedengkeun Ki buyut wajah datar sagad diri pikeun ngagunakeun ilmu silat garang rangkuti jeung ilmu rang gosageni. Harita Ki buyut wajah datar jeung Dewa Dewi alas datar pada ngabagi diri pikeun maju babarengan ngahurup nang bule. Bari musyrikeun paneuteup harita Ki buyut wajah datar nyarita ditujukeun ka nang bule. Si lain tetela nang bule boga kakuatan anu mampu ngungkulan kakuatan racun panglumpuh tulang. Saterusna si lain boga karep hayang ngabinasakeun dewek tiluan. Wah bisa gampang gitu wae sia nang bule. Anu puguh mah sanajan si lain teu jadi di ruang kerepes, tapi tetep bakal binasa sabab moal mampu ngimbangan til urang ngelawan sakaligus. Sang Dewi alas datar sanajan bari rada sentara oge hatena. Harita melu nyarita. Hei, nang bule. Maneh tong wakaboga anggapan bakal aya dina kaunggulan. Sabab geus jadi hiji kapastian maneh kudu aja binasa dina poe ieu deui sia. Mangkelu kawas maneh memang geus ditakdirkeun kudu ngajampana jadi pugang di patempatan sia. Dek minta tolong ka mana? Dek minta tolong ka saha sia? Sangeunah nasi brewek nyengled eta ngomong, maraneh tiluan rek ngahurup ka aing. Brewek nyengled masih keneh boga karep hayang ngabinasakeun aingnya. Sok aing maneh tiluan diberi kesempatan pikeun ngabela diri. Buktikeun mun heueuh maneh tiluan bakal mampu ngabinasakeun aing sia. Jangkar kehed brewek nyengled. Nang bule nyelang nyokot regang garing anu ngagoler dina taneuh dijadikeun senjata pikeun ngapenung nakis pedang Dewa Dewi alas datar. Ki buyut wajah datar leuwih teu heula maju narajang bari ngagerok. Si lain memang kudu binasa nang bule. Tada sakurang ajar.
Jorelat Cilung Kibuyut wajah datar majuna rajang dituturkeun ku dewa-dewi alas datar. Anu ting curelat malengan panarajana Kibuyut wajah datar. Ngayonan til urang ngelawan sakaligus seperti kitu tang tuegeus bisa kaukur kunang bule. Di antara til urang lawana anu paling punjul tahapan ajen pangartina mah Kibuyut wajah datar. Tapi kaya nang bule anu harita ngagunakeun kakuatan puncakna. Teu gampang kitu wae pikeun ngungkulanana. Sabab kecepatan gerak jeung kakuatan tenaga lapisan bule leuwih punjul tibatan til urang lawana. Sok hiuk. Datang panarajang Kibuyut wajah datar. Anu ngagunakeun ilmu silat karang rangkuti jeung kakuatan ilmu ranggosa geni. Rekat nang bule ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Hiuk geus, hiuk geus. Daligdeug. Kibuyut wajah datar ngadaligdeug beulur ka tukang. Sok hiuk hilap. Datang sabetan pedang sang dewa alas datar nu ngagunakeun pedangna. Buntung yaita pedang buntung na disusul ku sabetan pedang nanang sang dewi. Orokaya nang bulege teu kapalingan gerak. Sanajan regang garingna dipake nakis pedang dua urang lawanna. Hiuk sok hiuk tang tang. Koleweng daligdeug pedang dewa-dewi alas datar ting koleweng kagigil bari padang ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang. Kibuyut wajah datar jeung dewa-dewi alas datar gancang malancukeun di tangtungan badana. Jorelat Cilung. Kibuyut wajah datar maju dina rajang disusul ku dewa-dewi alas datar masing-masing padang roncatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Tapi kecepatan gerak nang bule memang lebih punjul batan til urang lawana. Panarajang Kibuyut wajah datar dibendung ku leungeunna kain canang bule sedengkeun leungeun katuhuna anu nyekelan senjata regang garing mubus nyusup ngahantem kana dada lawan. Sok hiuk geus. Cebrek geus. Dada aing beunang. Kibuyut wajah datar ngagrok kaget bari nahan ka nyeri terus ngabangkieung mundur ka tukang. Sok hiuk hilap. Datang panarajang sebetan pedang dewa-dewi alas datar. Sok hiuk tang tang. Koleweng. Pedang dewa-dewi alas datar ting koleweng kagigil bangsa ditakis ku senjata regang garing nang bule. Kejadian saterusna di luar dugaan lawan. Harita nang bule ngalakukeun panarajang balasan ku kacepatan gerakna meh teu dituturkeun ku kasegetan panenjo lawan. Sang dewi alas datar leuwih ti heula kabeunangan ku panarajang leungeun kencanang bule anu ngahantem kana dadana. Jorelat kolebat sat hiuk deg deg. Setan dada aing. Sang dewi alas datar ngagero semua ceritaan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang maring lemah. Sang dewa alas datar kaget ningali nu jadi pamajikan dirubuhkeun lawan. Samemeh leungit ka kagetna harita senjata regang garing lang pule sat koe masuk jeblos. Rubuh aing. Age. Rubuh aing. Sang dewa alas datar ngageronan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang maring lemah. Kibuyut wajah datar anu geus mancukeun tangtunganana. Harita sagade diri bari ngatureng hapanapasna. Musyrikeun paneutepna kanu jadi lawan bari kupat dina jero hatena.
boga kakuatan ilmu haun sidang boleh si kurang ajar. Manehna mampu ngunggulan pangaruh kekuatan racun panglumpuh tulang anu geus ngarasuk kana sakujur badana. Aduh, alah kanyataan anu meh bisa dipercaya ya. Si Dewa Dewi geus dirubuhkeun, kaditinggala aing sorangan anu bisa ngungkulan silang bule. Boleh dengar ti aing mah kekuatan ilmu naon digunakeun ku silang bule. Bisa bebas dalam pengaruh racun panglumpuh tulang. Ki Buyut Wajah Datar memang tenyaun. Mun kekuatan puncak nang boleh mangrupa kekuatan ilmu Sirawing anu geus manjing dina waktu ke nang boleh masih kene aya dina jero kandungan Ayu Manganti. Upaya Dewi Nista anu ngabaruang ku racun diinumkeun Kayu Manganti gitu mampu nembus kekuatan ilmu Sirawing anu geus ngalapis cabang bayi nang bule dina jero kandungan. Maneh jadi kawas anu bingung kitu geuningan Wajah Datar. Kai tinggal maneh sorangan ayeuna anu kudu mampu ngarubukeun aing sia. Si Dewa Dewi geus moal mampu nuruskeun talungna. Hasok rek kumaha ayeuna ketak maneh Wajah Datar. Kurang ajar sia, sinang boleh dilawat. Si laing mun teu boga anggapan geus unggul sinang bule. Aing mabuk di kalawan nyata sia koplok. Kalah ka kumaha oge sia. Dewek bakal mampu ngabinasakeun si laing sia. Poe kamari dewek memang bisa dirubuhkeun ku si laing. Tapi ayeuna giliran aing anu bakal ngarubuhkeun si laing sia. Si lain bakal nubuhkeun ku dewek senang bule. Nya sok tong masukul ngajablog gungkul sia teh. Kos pendegong. Urang teruskeun sia talungna. Hasok aing ban kita deui oge siap sia teh. Modal senang bule. Lewat Cilung Ki Buyut Wajah Datar maju dina raja ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Garang Rangkuti jeung kekuatan ilmu Ranggosa Geni. Bari ngalungkeun senjata regang garingna, harita dina kayaan teu ingkah di tempatna. Harita sapasang leungeunang bule ngapendung panarajang anu dilawan. Saukiu awusas kiu gelugas. Geseh waktu sareng hapan. Sanggeus ngabendung panarajang lawan harita panarajang leungeun katuhu mubus Yusuf di antara calah lolong kerang kosong lawan. Ngajadikeun dada lawan dihantam ku panarajang leungeun katunang bule. Sak selusup buk hiu kea besuh. Dada kurang ajar setan. Buyut Wajah Datar ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieun ka tukang. Bangkieun jaligeg raneg. Ki Buyut Wajah Datar ngereungkeun sukuna. Anu ngadaligdeg terus mancukeun tangtungan bari ngacoreng hapanapasna. Ki Buyut Wajah Datar jadi kaeuntepan ku perasaan sentar sabab geus 2 kali kapeunangan ku panarajang anu dilawan. Aduh, hayang ngabinasakeun aing. Tapi kalahkah maneh anu terus-terusan kebeunangan ku panarajang aing sia. Wajah Datar. Kumaha masih keneh bade diteraskeun kalungna? Atanapi disukan sampai di sini saja. Sok aing mah nuturkeun ka hayang maneh sia kos bedong.
atawa rek serah diri dibinasakeun ku aing, ha? Atuh da maneh mah putu si Rawing dilawan. Ieu mah bebengok teh. Kalakang haulang kawas kitu sia teh. Bingung, ha? Kawasain kolot saya ubah hulang-hulang sia teh. Buka hutang ka Bang Emok sia teh. Coba rek kumaha ayeuna sikep maneh Wajah Datar? Wah, dewek masih kena sanggup neruskeun ieu tarung sanang boleh. Oke, bagus kalau begindang. Sanajan bener si lain geus 2 kali dibankeun panarjang ka dewek. Leuwih sia, leuwih 2 kali sia. Tapi dewek masih kena bisa mancukeun di tangtungan sia. Oke, bagus dong. Ki Buyut Wajah Datar sanajan hatena geus kaeuntepan ku perasaan sabil. Tapi masih keneh penasaran sigana mah. Harita nangtukeun sikapna pikeun neruskeun talungna ngagunakeun jurus pamungkas Garang Rangkuti dibarengan ku kakuatan ilmu Ranggosa Geni anu sapinuhna. Ki Buyut Wajah Datar ngabangun diri atau ngabangun di pasangan saga diri pikeun neruskeun tarungna. Sakujur badan Ki Buyut Wajah Datar ngagleter. Bari ngaluarkeun kakuatan hawa panas. Nandakeun bakal ngagunakeun kakuatan ilmu Ranggosa Geni anu sapinuhna marangan jurus pamungkas Garang Rangkuti. Urang teruskeun tauna nang boleh. Nya capek teh hantem bulak-balik. Heeh, cek aing oge sok saling teruskeun sia teh. Wah, ku dewek bakal dibuktikeun. Hasok. Sakedeung deui si laing bakal aja binasa sia. Mohon mangga pamilika sama. Tata sia kakuatan ilmu Ranggosa Geni. Lewat Slung alayang Ki Buyut Wajah Datar ngacurat terus ngalayang nang boleh ngimbangan anu jilawan harita ngacurat alayang mapag anu jilawan tarung lumangsung di jomantala dina kayaan pada teu nampakana lemah kakuatan panarajang anu ngandung kakuatan hawa panas taya pangaruh napi kenang boleh anu ngagunakeun kakuatan puncakna sarta mibana kakuatan hawa tiis mampu ngabenung kakuatan panarjang lawan. Jurus pamungkas Garang Rangkuti rentas di jalan. Tata gerak panarajangna bisa dipenung ku anu jilawan. Cuilah kalayang sok yuk geduk yes. Gese waktu salenghapan. Sanggeus ngabenung panarajang anu jilawan. Dina kacepatan gerak anu teu bisa diimbangan ku anu jilawan, harita sapasang leungeunna bule pilih genti ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk cebrot. Hiuk dek. Rubuh deui anjing. Goblok silang bule anjing. Ki Buyut Wajah Datar ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ngalayang badana nyirorot turun ka handap. Koleang kedebut Ki Buyut Wajah Datar robuh ngabebengkang maring lemah tina bibirna muncrat ngaluarkeun getih lalamaran. Kalayang cilik nang boleh napak kana lemah merhatikeun lawan anu dirubuhkeun bari nyarita. Kumaha parantos katampi kalau supi namanya. Oke kumaha parantos yakin nama kemampuan aing Wajah Datar? Sok sia, ha? Katampi rupi namanya. Dong hulang-hulang sia. Panon bolotot sia. Maraneh tilwan geus moal bisa neruskeun di tarung percaya ka aing.
Hatina maraneh tiluan anu geus licik jeung jahat ka aing bakal narima akibatna sia kurang ajar. Jelema-jelema kawas maraneh tiluan memang kudu dibinasakeun sia. Hirup oge ngasukun yang salakeun papada jelema sia kurang ajar. Ki buyut wajah datar harita ngoneal hudang terus deku bari semengir nahan ka nyeri. Kitu de dewa dewi alas datar ge sarua pada daraku bari semengir nahan ka nyeri. Ki buyut wajah datar neuteu pandang boleh sikep jeung caetanana jadi robah leungit ka garanganana. Nang boleh kula kudu ngaku secara jujur. Kula rumasa eleh jajate nang bule. Katitih pangarti ku Andika nang bule. Aduh, awak dewek ripuh. Aduh, kula tiluan geus moal mampu nuliskeun tarung nang bule. Hampura kula rumasa salah. Geus merdaya. Ampun nang bule, kula ampun. Kula tiluan ulah dibinasa. Sabab basi keneh hayang nyorang ieu kahirupan nang bule. Ayeuna mah kula tiluan geus moal rek ngahalangan kana karep pamaksudan nang bule. Kula tiluan merdi ulah sapikeun ka dibinasa nang bule. Sing karunya ka kula tiluan. Alah, ampun nang bule, ampun. Kula rumasa salah. Nang bule anu boga tekad rek ngabinasakeun tilu lawanna harita ngadadak jadi inget kana amanat Sirawing anu jadi akina. Ulah rek ngabinasa kalawan anu geus teu daya teu upaya. Sokomo geus ngaku kana kasalahanana. Sabab sok sanajan teu dibinasakeun oge sakabeh makhluk geus dina waktuna mah bakal ajaring pati. Ingat kana eta amanat harita nang boleh jadi leler amarahna. Kayanana jadi normal deui. Sikep jeung caritanana pulih deui dina karakterna eyang buana putih. Nang boleh ngabagikeun paneutepna katil urang lawanna batus nyarita. Ya, padahal mun tadi atuh ki buyut nyarios kitu teh. Urang tos henteu kedah talung sagarupi da. Upami henteu talung mah apanan moal dugikeun kanyandangan kanyeri sapertos ayeuna, sanes? Ali tos jelas moal ngahalangan kana karep pamaksudan abdi mah. Ayeuna abdi bade neraskeun lampah we kadang yang alas karobanya. Kula tiluan ngajulung laku ka nang bule. Malah ngadoakeun nang bule. Mugi sing bisa nulungan ngebebaskeun anu jadi bapa. Sabab Jakawanara teh rek dijadikeun tumbal ku Nyai Putih Karoban. Anu hayang nyampunakeun kakuatan ilmu puputan jaya buana. Bapa nang bule rek diarah getihna. Dina mangsana lumangsung upacara sebanyawa nang bule. Getih Jakawanara rek diinum sarta dipake mandi ku Nyai Putih Karoban. Mangkade sing ati-ati nang bule. Sabab kekuatan ilmu puputan jaya buana mangrupa kekuatan ilmu tingkat tinggi. Kula tiluan miharap nang bule bakal mampu ngungkulan kekuatan eta ilmu nang bule. Sang Dewi Alas Datar harita milumairan caritaan ditujukeun ka nang bule. Nang bule oge kudu ngarti Nyai Putih Karoban kawilang kejam jeung telenges dina tilakanana.
Kusoba jago atawa jawara anu ajal binasa nang bule. Jadi korban ka kejemanana, korban ka telengasanana. Kuring tiluan teu miharep munang bule nepikeun ka jadi korban ka kejeman Nyai Putih Karoban nang bule. Ya. Nganuhunkeun kana perhatosan ti salira tiluannya. Abdi memang tos gilig upami teh mah ditakdirkeun dugikeun ka ajal pati. Nyarengan pun bapak teu sawios ke abdi mah. Panginten tos patokanana kumargi abdi mah da teu ngaboga-boga. Anu jelas abdi bade upaya sakuat tanaga we. Sangkan tiasa ngabebaskeun pun bapak. Abdi ayeuna bade telas ngabujeng kadang yang alas karobannya ki bujut wajah datar. Nya sok sing dilancarkeun sagarupana nang bule. Engke samemeh tapi kadang yang alas karoban. Nyata kapadumukanna Nyi Putih Karoban bakal ngaliwatan heula kampung Karoban nang bule. Eta ge sarua aya nu ngajagana. Nyata abdi-abdi satyana Nyi Putih Karoban. Anu pasina oge kudu disinghareupan ku nang bule. Dijajabkeun ku paneutupna Ki Buyut Wajah Datar jeung Dewa Dewi Alas Datar. Harita nang bule ninggalkeun eta patempatan karep hayang gerak tapi ka padumukanna Nyai Putih Karoban. Sedengkeun di kampung Karoban nu dipercaya pikeun ngajaga ku Nyai Putih Karoban teh nyatana Mang Gali anu diganti ngaranna jadi Mang Toed. Jeung si Dugul anu diganti ngaranna jadi si Kandigul. Duanana geus aya dina pangaruh kakuatan elmuna Nyai Putih Karoban. Mang Toed jeung Kang Digul harita keur dayuk sila aya di jero sasaungan. Mun di alam kiwari mah pos jaga meureunan kitu barayanya. Mang Toed alias Mang Gali anu harita keur cumarita. Hai. Tadi junjunan kita Nyai Putih Karoban sudah memejan ka urang. Yaitu untuk apa itu menjadikan waspada sabab hari ini akan ada orang asing yang akan ngaliwat ke sini Jang. Kata junjunan kita, siapapun itu harus dibinasakan Jang. Sebab sudah bisa dipastikan orang itu akan menjugjug ke padumukannya junjungan Nyai Putri. Begitu kan? Yang Kandigul? Si Dugul alias Kandigul anu robah sorana jadi ngegedean alatan kabenangan ku panarajang lawan dina lebah sarap sorana. Dina sababaraha waktu ka tukang harita ungeuk bari ngajawab. Dada wag dada. Aya bener kitu waktu dah. Duh dari kagaradan abdi satya waya bewang sakudu lagi tugas dulu kan anu saku wabis dila sales. Bala cek juga Nyai Putri madila bayi suka bangsa bulan Purnama bakal ngalaksanakeun upacara tumbangsa sales. Ulah tepikeun kaya gangguan neon-neon ya. Anu wadak berang penting urang kudu buncelik ngajaga Bang. Ya menjadikan betul. Betul sekali. Begitu Jang Digul. Pokoknya nama ketika nanti ada yang muncegis datang mengerunjung ke sini, maka beri kesempatan Mang Toed untuk menyinghareupan itu orang, ya. Mang Toed merasa percaya diri sebab bukan apa-apa. Sudah diberi kekuatan sama junjunan Nyai Putri untuk kemudian membogaan kemampuan ilmu silat yang hebat. Jadi ya maju sejago apapun ya. Dengar ini.
akan dihadapi sama Mang Toel. Tidak ada istilah menjadikan merasa takut. No, dalam mengayunan lawan siapapun juga. Ada sikap wing memang sarua jeung Bang Toel dah. Dada wag sadayana. Aduh. Wal make kudu sieun rek taruh kalawadan sasaoge sades. Kagak ada jadi abdi Jawa memang kudu wali korban ke Jawa sades. Lebih anu jadi dulungan gitu Jawa. Ya, memang menjadikan harus begindang, Jang. Dan bagaimanapun juga, junjunan Nyai Putri sudah memiliki kepercayaan kepada kita untuk menjagaan ini tempatan gitu, Jang. Alah, coba-coba itu. Perhatikan, Jang. Perhatikan itu.